Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji. Udang lah Pak Haji. Udang lah Pak Haji. Sare wae. Nyol badosa sare wae. Naon deui sia ieu ngaganggu pisan astagfirullahaladzim situ mokat ku aing. Naon sia teh? Lain naon-naon Pak Haji. Asal lieur abi teh ieu teh. Lieur. Teu kaharti teh tadi ge teh. Siang garanggu wae teu kaharti aing ieu teh. Aing keur ngimpi jeung putri sia teh. Teu sopan wae lu si legenda euy. Naon sia teh? Naon? Lain naon-naon Pak Haji. Abi mah salieur aturan Pak Haji tadi. Sia lieur-lieuren. Menang nagih teh. Kela Pak Haji. Kan duit TV teh di Pak Haji. Nah, kalah nitah nagih ka batur, di mana jalanna eta coba? Matak lieur. Oh, sia mah belet hirup. Belet nadi kukut ku sorangan sia mah. Apaan aing tadi nanya ka sia? Ceuk aing boga tagihan teu di batur. Ceuk sia boga maka ku aing dititah nagih ka ditu ka batur sia teh. Tuh, cek aing ge tagih ka batur. Bener Pak Haji mah. Heuh Pak Haji. Naon ari sia degul? Kalahkah ngaliurkeun aing sarwana jeung Pak Haji? Kalah ngalieur. Oh nya heueuh nya euy. Pak Haji mah ngaliurkeun da. Naon ari sia degul make jeung melotot ka aing. Sia mah ari di hareupeun eta kitu, hareupeun aing ge. Tadi sia nelpon, urang tipu cenah si Peang jeung aing nelpon ka aing tadi. Pak Haji mah ngadu bedomakeun ka abi teh. Henteu Kang, henteu. Lah, degul make jeung henteu bari sia teh mere rokok ka aing tadi teh. Kumaha sia teh teu ngaku sia mah. Tah si degul nu ngadukeun teh. Kela. Mana nu bener mana nu salah teh? Kieu we ayeuna malah. Mana duit TV ayeuna bayar, Guru? Yo, dengekeun siapa yang motong sesentak itu. Aing teh tadi teh geus nyakuan duit keur mayar TV ka sia teh. Ngan si degul ngadong-ngajakan nipu cenah ka dieu nya. Nya ku aing tadi teh dipake wen sedekah ku aing dipake ngidar tadi teh. Dah, gara-gara si degul. Tuh, degul. Pak Haji mah bener bageurek mayar. Gara-gara maneh cenah ulah dibayar. Teh nyaho naon ayeuna mah. Bayar ku bae degul. Duit TV bayar. Tabungan maneh. Peang. Nah, urang jadi titah mayar TV ka maneh. Nya heueuh. Sia anu kudu mayar ka si Peang. Da lamun tadi sia teu ngadu domba ke mat ulah nyarek ek dibayar. Ek dibayar ku Pak Haji ge 200.000 malah tadi ek dileuweuhan yo. Sia ku Pak Haji mah malu kumaha Pak Haji. Ngan dicari ku sia. Pokoknya teh apa? Bayar ku sia eta duit TV. Heuh bayar ku sia. Macem-macem wae sia teh hirup teh. Pak Haji mah bener rek mayar tadi ge. Mur dileuwihan cenah bieu 200.000. Aduh, jadi lieur ka aing tadi. Jadi kieu deui.